Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa talaku jeung deui kadalakana paraman awewe anu keur haid jeung anu keur nifas nyaeta haram ditolak. Hari nolakna ka awewe ka pamajikan anu keur haid atawa anu keur nifas eta sebahagian dosa anu gede dina sebagian dina pirang-pirang dosa anu gede kecuali nyaeta dina 7 masalah kecuali dina 7 surah eta mah teu haram. Nolakna awewe anu keur haid, nolakna awewe anu keur nifas dina 7 masalah. Anu kahiji di mana-mana si salakina ngomong kieu maneh katolak dina tungtung bagian tina head anjeun dina tungtung head atawa bareng jeung tungtungna head anjeun atawa dina nalika head. Dina nalika head teh nyaeta geus deukeut kitu, ingda teh deukeut dina nalika geus deukeut nyaeta tina head anjeun geusna geus teresa. Atawa nyaeta begitu ngomongkeun maneh ditolak, begitu nyebutkeun maneh ditolak, pas ditolak teh pas saat head bea kowe ngomong bahasa maneh ditolak berat tuh. Eta henteu haram karena begitu mengucapkan kalimat talak langsung ngajalani idah. Anu kadua teu haram talak ka pamajikan anu keur haid. Di mana-mana pamajikan anu keur haidna can pernah diduhul, can pernah dihadean. Karena awewe anu ditolak ku pamajikan memeh dihadean, memeh diwati eta teu kudu make idah. Jadi awewe malamun ditolak kudu jadi salaki memeh diduhul, memeh diwati gaya idah. Begitu ditolak ayeuna kawin isuk oge teu naon. Kecuali lamun papirakna atau papisahna karena kematian. Jadi pindah eta mah kana tolakna kana idahna idah wafat. Jadi aiku kematian mah rek pernah dihadean, rek pernah diwati, rek teu pernah diwati. Rek pernah diduhul, teu pernah diduhul. Di mana-mana papisah jeung nu jadi salaki awewe eta mah kudu wae idah. Bila idahna nyata kana idah wafat. Lamun idah pirak mah, idah perceraian mah nyata di mana si awewe ditalak dicerai kudu jadi salakina bari pernah dihadean, pernah diwati. Lamun teu pernah diwati teu kudu make idah, daya idahan. Nu katilu
teu haram awewe ditalak, pamajikan ditalak kudu jadi salakina lamun eta awewe anu keur head teh sekaligus hamil headna keur hamil teu haram nalak ka pamajikan anu keur head tapi hamil gitu. Teu haram anu kaopatna nu teu haram teh nyaeta lamun awewe anu keur head ditolak kudu jadi salaki karena pamenta manehanana dipenta oge aya tutukeurna tegasna matalak anu dibeli kahayang pamenta si awewe karena banget hayang gerak-gerak ditalak butuh kana talak tapi ka dibeli-beli pas ngaragrakeun talakna si awewe anu mau ditalakna keur head mangka teu haram anu kalimana nyaeta awewe anu ditalak kudu jadi salakina anu keur head teh aya dina sumpah ilah. Nyata sumpah ilah kamu diterangkeun sumpahna hiji salaki kanu jadi pamajikan moal nalak moal ngawati dina jero 4 bulan. Begitu geus tepi karena 4 bulan si awewe menta aya namun tadiwati aya salaki mung teh salaki mung awe menta salaki mung ngawati terpaksa lamun mung ngawati di mana-mana salaki anu sumpah ilah pan milih hiji di antara dua geus tepi kana 4 bulan teh lamun teu ngawati mangka kudu ngaragrakeun talak lamun moal ngaragrakeun talak kudu ngawati milih ditalak we milih nalak milih nyereikeun si salaki teh kumaha lamun pamajikanana waktu nyereikeun nu jadi salaki teh keur head teu naon teu haram karena eta berkaitan nyata jeung sumpah ilah anu dina nalika tepi kana 4 bulan kudu milih hiji di antara dua lamun teu ngawati nyata nalak teh kawajibanana teh lamun teu nalak kudu ngadean kudu ngawati anu kagenep 2 deui sabab 7 anu kagenepna teu haram nyereit teu haram nyerahkeun ka pamajikan anu keur head asa disu ma idza talaqahal hakam fi siqaqin waqa'a bainaha wa baina zawjiha nyaeta di mana-mana nolak kasih awewe nolak ka pamajikanana juru hakim dina masalah nyaeta papaseaan di mana masalah papaseaan aya masalah nu jadi salaki jeung jadi pamajikan ieu teman jadi lamun suami istri aya pabentrokan aya permasalahan aya papaseaan wes suami istri anu hese dirapihkeunana
Maka dina aturan agama alusna make naonnya lamun enak bahasa orang mah lamun dina bobogahan memakai pelayar ayatnya memakai naon atau jubir gitulah, juru bicara gitu, pakai juru bicara. Nah mungkin atau kia tugasnya eta juga di kedua belah pihak, di kedua belah pihak. Jadi di pihak mana? Di pihak suami jeung di pihak istri. Tangke keur naon? Tujuanna keur ngarapihkeun, keur ngarapihkeun. Anu mana nyata nyanewara. Nyanewara dina raraga ngarapihkeun. Tadi dinyate mungkin aya bohongan, bohong eta bohong menang gitu, bohong aya nun ya, contohnya seperti aya kecemburuan gitu tah, apakah lalaki ka pamajikanana penyebabna teh pangna teu rapih-rapih teh atawa pamajikanana kanu jadi salakina. Nah, loba lah pipaseun mah dina rumah tangga mah. Ari ieu hayang papisah. Hayang papisah. Dina agama dianjurkeun di mana-mana suami istri pasea tepika hayang papaseaan dianjurkeun eta dirapihkeun. Dirapihkeun. Teu meunang dikomporan. Temenang di komporan. Carana teh nyaeta ngangkat hakim ti kedua belah pihak. Ya juru bicara teh. Teh dar main dinya. Mainna keur ngarapihkeun. Begitu. Geus main gitu, tuluy engke si pihak ti juru bicara ti pihak awewe. Laporan ke awewe nyata hasil ti juru bicara ti pihak suami. Engke juru bicara ti pihak suami laporan baik gitu. Pan ari henteu aya perantara kitu mah asa dipersayana. Henteu make cara kitu mah. Lain ya teh orang teh geus ngobrol jeung pihak itu geuningan teu sing teu kitu teu kieu bagur teu naon kitu tah. Teu naon teu beger deui teu naon. Teu. Eta cenah sok ayeuna ninggalkeun ti peuting eta mah boga tugas ngarona kumaha we ngomongna kitu. Nu penting mah bisa rapih we. Bisa rapih teh. Nah, geus dicara kitu, geus dicara kieu teh ku juru bicara teh ngaranna hakam teh. Ngaranna teh juru bicara hakim gitu, hakiman. Geus di kitu, geus di lobi kitu, geus lobi kieu, geus lobi anger eta cekcokna paseana. Nah, nya akhir keputusan ya mah semua bisa dibereskeun, semua bisa dirapihkeun, semua bisa dihijikeun deui nya keputusan sepakat keputusan ti juru bicara pihak istri jeung juru bicara pihak suami keputusan anak kesepakatan ya mah bener paling agak trajet geus ayeuna mah anjeun kudu nyerahkeun ayeuna mah ka eta kudu nyerahkeun ka pamajikan anjeun kudu serahkeun we kudu serahkeun ari ceuk salakina teuing urang mah tah yang paling gede kumaha di dinya tah ditalak ku ayeuna ku ku juru bicara teh ti pihak suami teh geus ayeuna mun si anu pangsalaki anjeun nolak ayeuna mun teu maka anjeun pas dina waktu ngaragrakeun talakna keur het teh haram
Data mah keur aya permasalahan lain gitu, nyata permasalahan papaseaan anu ieu ngawakilkeun atawa ngangkat juru bicara di kedua belah pihak. Nah, mangka hasil tina kesepakatan tina sabak da ngarapihkeun hese teh dirapihkeun nya baikna ieu mah kudu ditolak bae pas ngaragrakeun talak ti juru bicara pihak suami si pamajikanana teh keur head teu naon-naon ngaragrakeun keur head oge lihajat ya karena butuhna si awewe si pamajikan nyaeta anu butuhna teh asyadidati anu kabina-bina butuhna kana talak tegas napasnya geus mang alam-alam dirapihkeun teu bisa nya hasil keputusan di kedua belah pihak juru bicara. Nah ieu mah geus teu bisa dirapihkeun deui geus moal bisa dikitu dikieu deui geus moal bisa dibereskeun deui ayeuna mah geus kudu talak kudu ceraikeun kudu diserahkeun ya, melalui juru bicarana si suami nyerahkeun kana jadi pamajikan dina waktu harita pamajikanna keur head teu haram loba nya nu terakhir nu teu haram nyerahkeun ka pamajikan anu keur head teh nyaeta dina masalah lamun ngomong nu jadi dunungan ka amatna ieu mah kasusna aya dina seputar dunungan jeung amat dina hamba cahaya Kijaed dunungan nyihindun amatna kijaed ceuk kijaed hindun maneh teh pan amat kuring mohon juragan pan maneh teh boga salaki dikawinkeun beureun ku dununganana jadi amat statusna punya suami amatna teh ceuk dununganana lamun salaki maneh nolak nyerahkeun ka maneh dina poe ieu mangka anjeun kukuring dibebaskeun ceuk kijaed hindun lamun salaki maneh dina poe ayeuna nyerahkeun nolak nyerei ka maneh mangka maneh kukuring dibebaskeun diperdekakeun ceuk kijaed alias dununganna teh kadengieun ku salakina kanyahoan ku salakina bahwa dunungan pamajikan kuring ngomong gitu lah taroh salakina nyihindun teh Ki Umar begitu Kijaed ngomong gitu ka nyihindun anu mana nyihindun teh pamajikan Ki Umar teh kadenge ku Ki Umar bahwa dunungan pamajikanana rek ngaberdekakeun lamun diserahkeun ku kuring gitu oge aya namun teh geus kitu teh henteu dicabut deui bahasa eta teh teu dicabut deui bahasa eta teh geus kitu teh yah nyanewara we lain manehna kieu kuring tadi ngadenge karena omongan dunungan ngomong kieu dunungan teh mun maneh diserahkeun ku salaki maneh dina poe ieu maka maneh ku kuring diperdekakeun kitu tadi teh nya kitu aya geus kitu teh nya ari kitu ieu mah kieu nya sabab keun we lah da masalah boga salaki mah ada didinya ceuk paribasana
didinya masih keneh ngora, masih keneh aya rupaan atau kuring oge can kolot-kolot teuing lah payu karana rana we mah kira-kira gitu. Daripada kuring rumah tangga sementara anjeun status aman, berat-berat oge kuring teh. Berat-berat oge kuring teh lain ieu mah lain nyerahkeun karana ngewa, karana kuring teu bogoh ka anjeun. Karena lebih penting nyaeta ngalepaskeun kabudakan, ngalepaskeun tina kaamatan. Tah kuring anjeun ditalak. Pas ngaragrakeun talakna Ki Umar, salakina nyihindun teh nyihinduna keur head. Teu haram. Teu haram. Atawa lain ari kanyahoan mah lain kanyahoan mah kanyahoan ku Ki Umar mah alias salakina nyihindun teh laporan nyihinduna ieu cenah Kang tadi teh dunungan nyarita kieu mun abdi diserahkeun ku akang dina poe ieu mangka abdi merdeka kitu ceuk dunungan teh. Tah ku sabab abdi teh jeung hina hargaan atuh ari ngaran-ngaran amat ngaran-ngaran abdi abdi kumaha ieu mah sanes bade ngabangkang sanes abdi geus teu bogoh geus teu suka kan abdi lebih peryogi karena bebas karena merdeka. Abdi mah bade nyuhunkeun ditalak bade nyuhunkeun dicerai ayeuna mumpung dunungan nyarita kitu. Mumpung dunungan nyarita kitu. Nah, nya teu naon atuh, bogoh we kitu mah. Geus ayeuna mah kuring ngaragrakeun talak ka anjeun. Nah, begitu ngaragrakeun talakna Ki Umar salakina nyihinduna keur head haram. Haram. Fala yahrumu talaquha. Pangna teu haram lil kholasi benar reki karena eta mah kasusna masalahna deuk ngalepaskeun tina kahamba cahayaan dek ngalepaskeun kana tina kaamatan anu leuwih penting anu perlu iddawamuhu karana ari langgeng dina sifat kaabidan kaamatan adzarru eta leuwih madarat biha ka awewe min tatwilil iddati daripada panjang idah daripada lila idah jeung kitu deui tantang tuh lamun isuk getong mah si dununganana ngomong kitu wati ngelobah pikiran lamun isuk deui mah mumpung gitu cek urang begitu sabab isuk mah can puguh kitu can puguh ngamerdekakeun lamun maneh ditolak ku salaki maneh can puguh isukan buat teuing kieu begitu isukanana bae isukanana mungkin ieu teh ceuk salaki nyihindun mungkin ceuk nyihinduna dunungan abdi teh bade nagih cariosan juragan anu kamari teh naon teh cek dunungan teh nya panjuragan teh kamari teh nyarios kitu mun abdi dipirak ku caroge abdi maka abdi janten merdeka keheula eta mah kamari ayeuna mah lain deui tuh kitu lamun dikekeun teh komo lamun disamingkeun mah kewe ngadagoan saat lahet gitu umpama kewe ngadagoan heula saat sabab ayeuna pan ajeuna keur het komo geus samingu kitu mah kitu juragan abdi teh bade nyusul cariosan juragan anu mingon kalangkung samingon kalangkung naon teh geus poho deui nya panjuragan teh nyaros ieu mun abdi dipirak ku targe abdi merdeka oh eta mah teh saminggu kamari selain deui ayeuna mah jadi teu tulus
Ada di mana-mana dunungan ngomong gitu tuluy si salakina eta amatna ngaragrakeun talak ari amatna keur head teu haram nalak ayeuna keur head. 7 masalah eta dina 7 masalah eta 7 masalah. Waqad la yasma'u bihi sayyidu kadang-kadang henteu mumurahan bihi kana ngamerdekakeun eta nyihindun teh asayyidu dununganana ba'da dalika ari geus sated mah ari geus sated mah atau lamun teu kitu kaburu maot manten dununganana kaburu maot manten dununganana itu mangka anger engke nyihindun aya dina sifat dina status keamatanana. Naon cenah hikmahna awewe anu keur head haram ditolak, haram dicerai, haram diserahkeun kudu jadi salakina. Wal hikmatu jeung ari hikmahna fi tahrimit tolaki dina ngaharamkeunana tolak bil haidi ku sabab haid tadarruruha eta jadi madaratna si awewe bituli muddatit tarobusi kulila masa nungguan naon nungguan masa idah li anna baqiyatal haidi karena sanyana sisa haid eta latuh sabu teu diitung sisa haid eta minal iddati tina idah. Nah, geus dicaritakeun ti heula oge nyaeta hikmahna Allah ngaharamkeun nolak ka awewe anu keur haid teh karana jadi beratna si awewe jadi daruratna si awewe ku ayana nunggu masa idah aya poe-poe waktu-waktu anu kabuang anu teu kaitung dina masa idah. Contoh dijaet nyerahkeun ka pamajikanana ngaranna Nyi Hindun ari diserahkeunana teh Nyi Hindun keur haid apakah dina tengah-tengah apakah karek bereset haid umpamana Nyi Hindun teh galib lah umum haidna teh genep poe genep peuting atawa 7 poe 7 peuting saminggu teh karek ge berbei haid Nyi Hindun teh teu kijaen teh da aya masalah meureun keur pasea manehna kukuring ayeuna rek diserahkeun heula tuh bapana rek ayeuna mun teu menyerahkeun da abdi teh ieu teh keur head oge gitu bae amek ayeuna pokona mah ayeuna maneh diserahkeun ayeuna ku kami. Nah karek sabaraha poe headna karek sapoe umpama ari galibna Nyi Hindun teh haidna saminggu berarti genep poe deui tah eta nu genep poe teh teu diitung masa idah aya waktu anu kabuang sementara awewe sarua yang geura-geura suci komo ayeuna mun teu didagoan ku calonna mah gitu atau ayeuna mun tama awetna tadina geus boga ayeuna lalaki simpanan gitu umpamana gitu. Nah, jadi ari ieu mah nyaritakeun ai kalakuan cegos nganyao kana hukum gitu pamajikanna teh gitu. Jadi teu wani-wani ayeuna mun tama narima dikawin kudu jadi salaki sabab ceuk abdi masing nya oge bangor-bangor oge abdi mah baong-baong oge keulaanan da nyaho kana aturan nyaho kana hukum pan aya ayeuna mah jadi dibuat-buat
loba pisan pelanggaran di zaman kiwari atuh. Jadi anak-anak jinah dalain tina jinah kitu wae pan eta teh lamun ieu si awewe anu keur ngajalan idah oi kawin pan eta teh jinah da kawin lagi teu sah tuluy jeung laporan kumaha udah abdi teh salami ieu teh Pak ieu namun teh di pirak ku caroge abdi teh salami lo ya digaibkeun aya nama istilahna teh gitu ada teh aya laratanana padahal tetangga sebelah salakina teh lu ka mana salaki abdi mah tos mang tahun-tahun nyieun laporan tak ka KUA teh loba aya nama awe kitu loba awe kitu tiga atuh ari eta mah si KUA mah nya tergantung laporan nya tuluy aya namun teh nyieun surat ayeuna cerai nyeun aya namun teh diproses dengan naon apakah aya namun teh digaibkeun bahasana aya nama jadi salakina geus eueuh ngabalanjaan oge nyaeta teu puguh ayana di manana eueuh laratanana digaibkeun ngaranna teh ieu teh ngaranna teh digaibkeun kitu salakina eueuh teu puguh laratanana nyeun nyaeta akte cerai kawinkeun pan keur idah teh mun awewe ayeuna teh nyaho beridah alah masya Allah mesing tapi kabar yaki anaknya anak jadah tesah kawinna jadi sakali deui hikmahna awewe anu keur haid haram ditalak teh karena bahasa orang memperpanjang masa idah aya waktu-waktu anu kabuang nu teu dihitung nyata kana masa idah biasa gitulah atau masa sekilas. Nah lanjut ayeuna wasaumu jeung deui haram wal mururu jeung deui haram ngaliwatna fil masjidi kajero masjid in khofat lamun sieun si awewe talwisahu kana ngecretna getih deui anu kasarapana paharaman awewe anu keur haid nya kitu deui awewe anu keur nifas haram awewe anu keur haid jeung keur nifas ngaliwat ka masjid ngan aya syarat aya catetan haram teh ngaliwat ka masjid lamun khawatir lamun hariwang ngecret getih haid ka masjid kumaha lamun teu sieun teu hariwang teu khawatir saperti zaman ayeuna aya baheula mah da inget keneh keur budak mah jadi awewe anu keur haid teh bujurna teh ngaramlong keur budak itu artinya urang ge ayeuna mah teh nya hoyong teh ayeuna eta teh haid teh ya wah ayeuna mah simpel atuh nanti ngaran teh softtek gitu ya ayeuna mun teh mah softtek da baheula mah ayeuna mun teh nyorulung ayeuna mun teh mah kana sukuna teh ayeuna lamun meureunnan didumpal poho gitu ari ayeuna keur haid baheula mah pan make calana teh teu kawas obat cangtut ayeuna ayeuna baheula mah sarua jeung lalaki gitu make calana teh calana gombrang awewe teh jeung calana nini gitu calana nini baheula mah inget teh keur budak jadi lamun haid teh sing sarurucu deh kadeu kana coba lamun ayeuna dina zaman harita ye in khofat talwisahu kabayang nya lamun ayeuna keur haid dina zaman harita tuluy ngaliwat ka masjid nya curang curulung urang keceret ieu haid ayeuna mah insyaallah moal kabayang aman pameureun teu disurakan mah ayeuna mah boro-boro haid bet keur nipas oge anu keur war-war getih alhamdulillah ayeuna mah teu aya softtek loba dumpal nah kumaha teh lamun teu hariwang teu khawatir
temelang ngetret getih nyantu ari ngaliwat hungkul mah nyantu ari ngaliwat hungkul mah tah eta mah nyaeta aya oge haram walupsu. Jadi paharaman awewe anu keur hete berkaitan jeung masjid lamun ku cicing rek hariwang ngecret getih rek teu hariwang ngecret getih ka masjid haram. Lamun ngaliwat lamun khawatir lamun paur lamun khawatir hariwang melang ngecret getih ka masjid haram. Lamun aman teu ngaliwat hungkul wal mururu fil masjidi in khafat talwi sau. Naon sababna pangna haram awewe anu keur ukur ngaliwat hungkul ka masjid lamun sieun ngecret getih ka masjid sianatan lil masjid karena ngajaga karena kehormatan masjid karena ngajaga karena kebersihan masjid. Fa'in aminatu mangkalamun aman si awewe anu hed kana ngecret getih kana laha al umuru mangka meunang ka awewe anu keur hed atau ka awewe anu keur nifas ngaliwat wungkul ka masjid lamun aman tina ngeclakna ngucurna getih ka masjid. Tapi sok sanajan menang sanajan teu haram lakinil ma'al karohati tapi aya makruh goreng we anger teu hade oge makruh oge indan tifai hajati dina nalika eueuh kebutuhan ngaliwat ka masjid gitu. Kumaha lamun kieu da ieu teh pan makruh tadi teh tapi dalamun nguriling ieu jalan mutar lila makana ieu terusuh nya potong kompas make jalan ka masjid gitu make jalan ka masjid teu makruh aya hajat mah. Jadi lamun hajat lamun kebutuhan kepentingan awe anu keur hed bari aman tina ngeclakna getih ka masjid menang tapi aya makruh. Lamun aya kebutuhan aya kepentingan eueuh makruh. Ari nu junub mah fa innal umura fi haqqihi jalma anu junub ngaliwat ka jero masjid bila hajatin bari eueuh kebutuhanana kepentinganana khilaful aula eta mah hukumna nyulayaan tina kautamaan tegasna hukumna di bawah makruh di bawah awewe anu head khilaful aula teh hukumna di bawah makruh. Ayo makruh mah aya hukum anu pasti nyaeta anu ma yusabu ala fa'lihi ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fa'lihi. Sakur perkara anu lamun ditinggalkeun diganjar dilakonan teu disiksa eta makruh. Hilaful aula mah teu aya hukum eta ngan muncul urang mana lah bahasana teu pantas gitulah hiji perkara anu teu pantas teu pantas. Nah kan ai para nabi mah para rasul khilaful aula tetara cadu nu teu pantas oge nu teu wajar oge ka para rasul para nabi mah mustahil mun urang mah boro-boro khilaful aula makruh oge ngahanakeun malah boro-boro ayeuna makruh haram oge kapung-kapung digabres we para nabi mah para rasul tara boro-boro haram boro-boro makruh khilaful aula oge geus mustahil ka para nabi
wal istimta'u wallahu a'lam bissawab.